Minta duit tuh, Bi. Oh, bibina tuh baru nyuci. Ngabuburit. Teu aya tuh mamang mah teh geus mere duit. Ah. Ari pastor Allah mamang mah duit lo bawa wae gitu. Keur eueuh atuh. Kos mana tuh? Nyawayahna teu aya. Oh. Gede we atuh mun aya nyuci bibina. Alhamdulillah, memang gitu. Ada mamangna teu mere-mere encis. Nangis atuh pek mangkat. Lanjut. Duit mah. Duh, pusing deh gara-gara bibi ayu teh kawin jeung juragan empang. Jadi nasib tuh menang duit-duit. Duh, ilah. Kunaonnya kawin jeung juragan empang. Cuman empangna gede doang, loba cai, laukna mah eueuh. Aina teh buka ojong ayam bakar, es. Enak meureunnan, tapi teu boga duit. Kos kumaha nya carana menangkeun duit? Wah, itu ya Abul tuh. Abul, tadi yuk. Enaon, Sep? Gas diuk di dia. Oh. Enaon? Ya, asa pek ngomong ya. Ya, abul. Oh. Asa buka bibi. Bibi nu mana Bibi Ayu? Lain aya deui. Saha? Gelis bisa bibina teh. Bener teu? Heeh, benar. Abul, biasa mah lebih gelis di bibi Ayu. Pokoknya kieu we lah. Buset. Laku. Heeh. Yang teu yeuh. Ah, yang atuh. Yang geus, duit eulah. Yang geus yeuh. Bener nya? Heeh, dia. Oh. Braha. Braha we. Hah? Braha. Nah, bener nya? Heeh, dia. Nah, Ya. yo. Nah, nuhun ya. Heeh. Nuhun. Geura mana nomor HP-na? Dingkek nyawat eulan di imah. Cokot-cokotnya. Geura, tungguan di dia yeuh. Nuhun ya. Heeh. Geura. Kayak naon we? Boga camak anyar euy. Cuma lebih bahaya ye. Cuma gulis. Tapi kau begitu urang. Urang teh lumayan ganteng sakieu mah. Coba buka Bra. Alhamdulillah 50.000. Jomblo sabun teh katipu ieu teh. Jadi buka puasa enak-enak teh lah. Jomblo sabun. Emang ge LOL katipu bae. Gila. Dapat joge. Oge jodoh. Ampun, babelit kieu. Saking gimana mah gembira na. Harus jaga trek lebaran tuh jomblo deui. Tahun waledek euy. Bul, Sia kunaon? aing gak gembira. Diu kala di dieu maneh. Gembira kunaon? Aduh, maneh mah teu apa. Cepot tawaran bibina nu geulis. Ceunah gitu. Emang aing teh jomblo deui jadi ieu mah. Sama bul dek wae. Di bawah ku jelema eta. Aing mah cuma sekedar ngelingan doang bul, ka sia teh bul. Da aing teh babaturan. Ya oke. Sobat kamu sama aku. Sobat aing mah tong percaya teh ngasih cepot. Aing nggak percaya ke cepot saking we sama sirik meureun aing rek meunang awewe. Geulis ge bodina tah. Kumaha sia bul coba. Aing cuma ngelingan doang nya ieu mah nya. Jeung ayu tumbang. Kuna naonan. Apa awena? Saha baang. Heuh. Jurian empang. Eueuh naonan kawin ayeuna mah kita bodina tah. Cuma saking sirik sama orang Lain sirik aing ngebul karunya beungeut sia teh bul begitukeun wae. Bukan sakieu ganteng deut tah. Beungeut ciga ki sarua bul sia. Halusan kene sendal aing tuh eger. Ya mantap ge sendal sia jeung teh sarua beungeut teh. Beda.
Bugatan beun aing tuh dikirakeun beta lakat tukang. Geus lah terasia teh mah cuma ngelingan doang nya. Geus aing pokona percaya ka si Asep aing mah cuma sekedar ieu lah sama non. Sirik. Terasia lah. No sah. Aing mah puguh rek teh jomblo. Saking sama sirik wah. Orang mah Tentunya Asep teh milih nomor si cabul. Asalnya percaya terpercaya sih deh. Asal yang iya orang ge deh yang nurutan. Penasaran ki jadina ya. Pak nang si cepet wae gitu orang. Si cabul kemana? Manek ngayakeun teh. Kas cepet ya, nanyakeun ah. Sugan urang mah dibere gitu. Beneran lah. Duh, si Asep teh kemana mah? Oh, mana di dia gini Asep? Ternaon? Kan bukan kapal ngurangkeun duit. Buset dah, budak keutik olahraga ieu. Turun ya turun lah, naik ngobrol ya. Oh, gue ya, geng. Bisa naik tuh bisa turun. Oh, gini kan? Pos gitu, turun. Yuk. Dibantuan. Ayo tuh, bro. Benar. Ayo. Yuk. Tuh, je. 2, 3. Yo, sok. Oke, tuh benar. Itu. Iya masih iya nih udah. Kumaha? Iya, bro. Ayo. Yuk. Ayo. Yuk, kakak. Yuk. Yuk. Yuk, betul deh. Nyeri kunaon mah? Suku. Suku-suku ya dia Batak lah. Iya. Pot eta kamar itu ya Abul bener teh di nomor teh. Bener lah. Asep bin Cepot mah bakal ngabohong. Bener kamar itu ya di bobodo masalah lantoro teh ya. Oh, eta mah hilap, seutik. Ya lain hilaf-hilafun atuh ku situ mah. Naon. Eta bener. Asep teh naon gaduh bibi deui. Aya nomorna di mah. Bawa lagi bibi ayu jeung Mang Baang geuningan. Eta mah jodoh. Jodoh. Di. Aing mah Emang naon sih hayang? Nangis duit. Bisa duit. Duit ya. Kayak bisa dibere di bobodo dian. Mual aman. Ama-ama yang ske tuh. Daripada jadi jomblo sabun wae. Itu naon jadi jomblo sabun ge. Ajar lo, masih Naon? banget teh Asep teh ngadukung Abul pisan. Peda naon ngadukung Abul teh. Peda loba duitna. Itu teh masalah bibi ayu jeung ieu geuning ka jurugan empang Eta teh. mah kan jodoh. Bisa na jodoh kumaha tah? Bisa na jodoh, emang jodoh. Ya, hayang boga eta mah kaboga mah berdoa, mere duit terus ka Asep. Berkah itu teh. Saha? Berkah. Berkah naon teh? Juragan empang ge bere ka Asep meunang bibi ayu. Bibi mah kudu loba doa, Terus mere duit ka Asep. benaon? Nyambe boga bibi, boga kabogo. Heuh nya. Heeh. Yang tuh sok ayeuna mana heula? Duit eulan ulah ka Heula. eta. Rek lah tuh. Buru. Yo, sakit heula. Heeh nya, boga utang ka Asep 30 teh dibayar. Sakit heula nya. Heeh. Kira tuh Asep baik nyokot eta heula, Heeh. nomorna heulan. Nyeri ya, mana ya udang kan. Udah serangan tuh, sebenarnya duit oge. Udangkeun. Wah, dadah. Nuhun nya. Asa terpercaya aing mah euy. Si Asep ke situ teh.
Alhamdulillah ya Allah nuhun ti ajar we jomblo sabun kadua bisa ditipu wae bodo amat sore sing ke menang eta deui duit lah sore. Sore lah.